Ya. Boleh, boleh. Oh, jadi ini masing-masing kelompok ya? Naon maneh ngajak dulu? Sana ngajak dulu. Udah ngajak dulu gohan. Hilad. Neng, tos tuh lah ngambek wae neng. Ya. Nah, nganggo sepatu tuh nganggo sendal. Jawab atuh neng. Nya sendal naon anu bisa ngaheureyan. Sendal bakiak. Apaan aya kieu? Ciluk. Bakiak. Ciluk. Bakiak. Ciluk. Wow. Das ari ahli budaya teh lamun lalakina teh naon sih istilahna teh poe? Budayawan. Budayawan bener teh. Lamun awewena Budayawati. ya bener sih bisa eta ge. Lamun ieu non ahli negara, Negarawan. awewena Negarawati lah. negrawati. Lamun ieu masih polisi lelakina Ya, polisi. oh, polisi salah satu polwan Ya terus lamun awewe naon disebutna? polwati Jin, Hei, bajana boga ieu cenah, tata rutingan. salam. Ya, ayo terjengna. Non, Negara naon anu paling beruntung? Amerika, Ain, Korea, ain, Cina. Wah, atau Cina. ain. Naon atuh? Kalau Ke Meksiko. Meksiko nah beruntung. Beruntung Meksiko. Sabab lain Meksiki. Apal mun Amerika pan Amerikaan, Amerikaan, Tadi teh naon cek maneh teh? Korea, Korea kok Koreaan. heeh. Cina, Cinaan. Cinaan berarti bobodohan deh. Terus Meksiko, Untung Meksiko lain Meksiki. Sok lamun Meksiki
mah. Bisaan. Tom, Yup. aya sabaraha sato nu aya di lagu cicak di dinding? 5. Salah atuh. Beraha tuh? Urang tetaannya Siap, mari siap. mari nyanyi bareng. 1 2 3. Cicak di dinding. Cicak. Cicak. Cak. Diam merayap. Rayap. Datang seekor nyamuk. Tilu. Hap. Tuh hap. Lalu ditangkap. Oh, berarti opatnya. Bener. Jadi sih sebenarnya mah aya. Naon? Soalnya eta lagu teh nyambung ka pada hari Minggu. Bapak urang mah mun balik sok mawa roti, da gaweana ge di pabrik roti. Set. Hebat. Mun urang mah bapak urang sok mawa buah. Sebab gawe nage dagang buah. Woi. Urangnya mau lele. Bapak urang mah lawan balik teh mawa tisu, aqua botol, aqua gelas, ciki. Loba lah pokoknya mah. Kadang-kadang mau kapuri balik teh. Emang bapak mana gawe naon gitu? Ih, tebak heula tuh di mana? Gawe di supermarket. Lain. Emang naon atuh gawe? Jadi wasit. Pan loba nu maledogan ka wasit mah loba nu geuleuh. Tenang urang anakna. Drin, Hoi. teu ngarti urang mah. Nah hanya si Ecot bet mutuskeun urang. Bukan, kada manesan boga gawe meureut. Yang geus digawe atuh di imah cicing. Boga duit teh. Untuk naon urusanana teu boga duit jeung teu ngarti. Nya aya tuh anjing. Apal teh maneh teu boga duit, teu ngerti teh sarua. Basa lepasna naon cing? Bas lemesna sarua. Teu ngartos. Teu ngartos. Atuh teu boga duit nya teu ngartinya. Heeh. Tapi urang diputuskeun jadi. Halo? Hah? Ngomong naon? Hah? Eueuh saraan? Naon? Helm? Hah? Oh, buka helmna. Oh, itu. Mana yang geus gundul deui Jirin? Nya dicukur. Kunaon sih? Boga tombean. Punya. Nanya hari buuk di luhur nya loba ketombean, loba huisan, sok aya lah penyakitna. Tapi bulu di tempat sejen teu Sigana mah kada dibuka wae. Heula tempat sajen teh nu mana heula iku geus. eta Godek Junior. Sigana mah peda. Teu ditembong-tembong. Oh. Lain juga nama salah. Naon atuh? Kieu, ada di luhur mah stres. Pakai mikir. Jadi huis, ketombe, berijil. Nya. Lamun nu handap. Awet. Sehat. Soalnya deket ke tempat hiburan. Hiburan. Ngerti meren hiburan. Da aku mah apa?